Poe ka-100 si Wildan ngeplog di tahun 2020 genep. Haga logo BGS Tigi. Halo Besti. Alhamdulillah sekian lama abi ngonten maksudna teh ieu geus lila ngonten abi teh teu karasa ayeuna mah geus deui 100 deui nya bes. Nah kesempatan ayeuna mah abi teh arek rada curhat saeutik mengenai keluh kesah kikiaan nya bes. Tanpa basa-basi langsung we ayeuna mah. Jadi abi kikiaan teh aya senengna, aya sedihna, aya pusingna, aya jangarna, aya keruwegahna, aya sagala-galana pokona mah. Intina mah pasti aya positif jeung negatifna nya bes. Saat nyaritakeun anu negatifna mending anu positifna heula meh cerah heuh. Jadi sisi positif nu pertama teh abi jadi henteu loba teuing scroll kitunya dibandingkeun berkegiatan. Jadi pan kikiaan mah kudu ngaluangkeun waktu jang nyelesaikeun hiji aktivitas. Nah setelah kikiaan mah jadi henteu loba teuing waktu anu terbuang sia-sia tah kitu nya bes. Meskipun da pasti aya keneh kitu scroll tipis mah. Terus salami abi kikiaan teh ting ti deui baraha alhamdulillah abi teh entos di monet dina FB. Lamun tanggal nama ingetnya be sekitar tanggal 23 Maret 2020 genep. Jadi ayeuna teh namanya sabulan lah kurang leuwih. Tapi dan can gajian pidoana we nya guys segera digaji abina amin. Sabener namanya ieu teh masih banyak gitu sisi positifna teh cuman moal disebutkeun ayeuna kabeh dikarenakan vlogna 3 menit mantakan kudu 1 menit setengah ewangnya bes. Jadi positifna sakitu heula we. Tah ayeuna mah urang lanjut kana nu negatifna asa kurang mantes disebutkeun negatif mah. Jadi ieu mah urang asupna kana cobaan nya, cobaan kikiaan naon wae sih Mang Wildan. Nu kahijina nyaeta cobaan kikiaan teh nu paling umum tayangan kadang naik kadang turun komo lamun di awal mah. Bahkan aya di hiji momennya abi teh geus capek kitunya ningali tayangan kalah mungkin turun abina kurang excited. Tapi abi teh sok inget deui kana niat awal abi kikiaan arek naon kitu tujuanna teh. Nah langkah nu ku abi diambil teh lain abi eureun kikiaan melainkan metodena ku abi teh rada dirubah saeutik komo dina FB mah nya bes. Kan aya nu ngomongkeun nya lamun misalkeun ngupload teh jam sakieu kudu baraha hiji foto jeung video. Nah pas awal-awal sebelum dimonet mah abi ge kitu nya getol foto nika baraha siki nya 3 siki video hiji. Metode nu bieu teh ku abi teh dilakonan sekitar sabulan setengah atau 2 bulan kurang leuwih abi teh tos hilap da. Tapi tayanganna teh kalah turun drastis asalna naik jadi turun deui. Nah setelah abi apal kitu ku abi teh dirubah lah metode nguploadna nya bes. Jadi henteu kitu deui lamun misalkeun hayang apal engke komen insyaallah ku abi bakal dibahas nya bes. Sakitu heula we curhatna soalna durasina beres. Nuhun.